hirup balangsa tehnya. Rek popoyan oge kudu ngadon heula kana sasampayan batur. Da geuning boga salaki oge dititahnya sasampayan tongoy we ngan hayo we geuning arek nguseup arek naon geuningan. Keso aing mah. Nah, hirup urang nyasa ku kieu-kieu teuing nya. Boga salaki kalah teu bener. Ini gawe ke Saudi. Cita-cita yang boga imah 2 tingkat. Kalah beak duitna dipake salingkuh ku salaki. Coba meureunnan mun dikumpulkeun mah baheula teh sakitu gawe teh aya 5 tahun mah. Meureun geus kajieun imah teh nya. Dasar ari nasib urang. Beres ning pagawean teh. Erek nepungan heula tatangga, piraku meureunnan balik ke Saudi teh cenah meureun eueuh nepungan sakitu Islami. Kumaha kabarna nya? Deh. Nakamana cenah jujur ge eueuh. Da sama kamari tadi teu, di deukeut hau. Aku si Nyai gitunya dipinahkeun. Ya mah kudu tanyakeun heula ka mana si Nyai oge cenah. Sugan we aya panas. Ieu baju geus aya satau satengah mah balauhang ru teu. Nyi, Ulah Akang. ai jajar di mana? Teuy atuh Nyai mah teu ningali Akang. Piraku teh ningali pan kamari teh dituna di paraseuna. Piraku di jalan rumah. Teuy Nyai mah teu ningali Akang. Tapi ke heula asa-asanya teh. Heueuh Akang, pan ku Nyai teh dipinahkeun ka Karang Doma kamari teh. Paingan atuh di tangan ke mau mata kapangi. Heueuh pan Nyai teh poho Akang. Nyehek atuh. Akang rek indit nguseup heula ah. Heuh kade ngan nguseup-nguseup we baik teh meunang laukna Akang teh. Ah doakeun we atuh sing meunang. Oh Nyai gay atuh Akang cigay kan tuh. Assalamualaikum. Salam. Itu teh si Gabi Ipah nih. Samperkeun heula ah. Ipah. Siap juri kayutan. Astagfirullah rewas. Gusti alhamdulillah damang. Mohon atuh tak leung ari damang mah. Alhamdulillah. Asa-asa ieu teh saha? Halo sahaci. Astagfirullahaladzim saha ieu teh? Edas teh ya kitu eta teh. Mohon iya beda. Edas iraha wis di Saudi Gusti. Asa beuki geulis beuki montok we nya genah meureunannya di Saudi mah. Di Saudi mah tinggal ngarawan duit teh secara ibi di mah sagala hese. Ih boro-boro ibi sakit teh begang. Kamari mah awak edas teh kuat sakintal. Gusti da kunaon atuh nya syukur eta suih mah nya. Kamari ge ka mana lebaran nih eueuh. Pan kami teh lebaran teh ka si Mamah heula lebaranna di ditu di si paingan Mamah. atuh kamari teh. Di itu pan geuningan si Mamah teh naon di daerah Legok Nyod kamari Oh teh. paingan atuh kamari teh jeung elok kayaknya teh liwat teh. Ditempuan we ka imah ongko mah balik cek batur teh pek teh eueuh cenah. Kamari teh tos mangkat ibi. Oh eta teh paingan atuh aya atuh nya engke atuh amang kitu ka ibinya. Mohon dibikin amang kayu tuh. Uleuh da kumaha atuh ari ayeuna jeung salaki majak teh cek batur papisah cenah iteh. Kumaha iteh caritana teh? Iya, abdi mah gawe mang tahun-tahun di Saudi teh belaan ti babaranti geranya. Belaan hulu di jieun suku, suku di jieun hulu. Teu sirik make sang oge kaluar tina bujur-bujur geura. Heuh nyata kan geuning edas teh melaan hayang ka damel bumi, bumi nu geunah geura. Heuh ari teh nya mah geura pas balik teh geuningan naon geura acisna teh kalah seep we ku salaki geuning dipake teh bener.
hanya nges we ku edas teh hayang pisah cek edas teh da rek naon atuh dari kitu mah kalahkan ngabatin meureun ka edas na oge. Gusti si jangkar kehetenya meni eueuh karunya pamajikan teh. Pamajikan mah belaan kumaha meureun nya ngaraduit di Saudi teh. Nya. Ai di imah malah dipake teh bener ku salaki teh. Keun siahkeun bae kage baka aya wawalasna kerja mah kitu mah. Nyata ibi da kumaha geuning ari nasib edasna kudu kieu meureunan. Batur mah geuninganan heueuh nya ladang pamajikan gawe ripuh teh ku salakina geuninganannya ditapelkeun kana imah dipangjieunkeun imah. Neng sing sabar we nya didoakeun ku ibi masing menangkeun di lalaki anu bener anu nyaaheun ka Neng Edas. Da teu sakabeh lalaki teh balalana teh nya Neng. Mohon nyatakeun amin ibi. Nya biahayu atunya abdi teh bade ka bumi heunah si Tarsi heula sugan we atuh aya di bumi nanya. Oh nya mangga Neng. Da tadi mah asa-asa aya di bumi coba diriksakeun heula nya. Nya mohon atuh ibi nya hayu atunya. Pakai ibinya, ibi mah can beres ya keur popoyan heula. Ibi hayu. Nya mangga. Songkos kamari teh si Adas teh balik cenah mah cek batur teh. Tapi kamari asa teu ningali di imah naning basa keriwat lebaran. Mah di wadah uyah ka mana cenah eueuh. Oh iya bener. Hor, beak geuning uyahna oge. Bareng kapaksa we kudu meuli heula nya. Aduh, kumahanya geus teu boga duit. Mangkanin warisan ti si Akang ge geus salit deui. Coba pangabutuseun. Kumaha atuh nya? Aduh. Apa ngiring wae kitunya kasih Teh Edas damel ka Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisanya sorangna teh asa beda. Tarsi. Teh Edas. Mohon. Ya ampun, Teh Edas. Iraha uwi. Di kamari teh episode 3. Mohon kalau ada. Mau datengin cari aya kalabat yuk. Iya, awios ah di dewe ah cali kalau setis. Oh, kitu nya ampun atuh. Di tete eta di tong kitu. Pokok. Di tete. Asa beuki gelis, asa beuki montok balik di Saudi teh. Ih, besok isin. Begang ieu teh sakieu mah. Ya Allah, tete mah pasti loba nu bogoh heudeuy nya. Komutasi mah deui. Ya Allah. Hah? Tapi naha nih? Naon? Asa aneh. Ayeuna mah aneh. suku teteh teh asa buluan tingali. Ih, tong ditingali. Tingali coba teteh tingali ujung di sadam sampean oge di asa jebra pas salah. Isin. Iya, di ditu teh gawe naon teteh teh. Tegawe naon? Buat mulan batunya di ditu teh. Ih, piraku deui mulan batu. Tuh asa aneh ayeuna mah asa aya jamotan. Maknya awewe Ih, sok isi. awewe lalaki. Teuing nyatakeun. Kita kalau bisa teuing hormon ieu mah. Soalnya teteh pasti bagi sama dekat kieu nya. Ih, nyetakeun bakat kudu posting gawe isi teh. Asal nama itu tetep bahasa alus anu kesep parobuh Ya kieu tapi sakieu mah geus leung teteh ih bener. Ina geuning ari eta tarsih tah ieu naon tah. Ieu buluna mah diparahnya kitu deui. Coba Malik-malikeun. coba Gusti ieu leungeun manya ieu leungeun awewe kitu aya ototan. Buat tarsih ge sok ngaku tampalan jiga natanya. Ya ampun teteh. Coba eta kelek ge buruan di remus-remus kitu ya ampun. Ih, besok mewah. Kasih teh nya teh tak acan ngurus awak, tak acan tos lamun kita salon. Ya ampun, atau cabutan we di dinya. Teteh mah merenanya di Saudi teh geunah we. Hal anu acis beneran gede merenanya ibu ningeunana heuh. Bacara batur maningeunana buat ka bangun imah teteh eta teh. Matang tas lima nih ayeuna mah komot teteh ge terang tas teh janda heuh ditinggalkeun ku salaki karek sataun. Ayeuna teh tadi warisan ditinggalkeun ku salaki teh nyatakeun teh rese eta tas teh bingung. Terus teh bade ngiring we ka teteh ka Saudi bade ngiring damong. Versi teh janda ning nya. Teteh nya Baru
Datu apa nih teteh mah sugan tarsih teh meureunna tarsih mah enak we masih keneh aya carogean. Nya tapi da kumahanya da teteh ge moal ka Saudi deui jika nama moal ka Saudi deui da. Teteh kunaon? Ahnya da geuningan kumaha da geuningan tos-tos oge kalah ka teu aya teu barokah geuninganan kitu-nya mending nu aya we di bumi. Atuh meureun aya di bumi mah kuli-kuli ngarame teu meureun teh seueur jeung batur kuli-kuli mati teu meureun sudah teu bae we nu pati mati biasa meureun ngalajang mamen wae mah. Tapi ganya tadi nate bade kitu, bade ge ka kota tapi da dipikir-pikir teh da geuninganannya da imah geuningan ditinggalkeun teh sieun kumaha ona gaya nu ngurus. Nyatakeun bae we atuh tos lah di dieu, da di dieu ge asal diklik kuliah di lemot oge. Mun teteh mendingan kitu urang. Nyata. Ih ayo wae erot ka mana mun asa tara ketingali. Teteh nini eta mah biasa paling oge ngagul-ngagul emas kata tangga sabelah pan kamari sampe teh lebaran anyaran meuli emas deui. Paling kitu. Teteh nini eta mah biasa paling oge ngagul-ngagul. Hayo sia, maneh ngaromongkeun aing nya. Saha nu ngomongkeun geureuh. Wa erot, wa kumaha damang? Neng Eda sanes. Alhamdulillah cager. Iraha balik neng. Oh kamari wa anyar keneh. Oh pantesan atuh. Ai kamari ning lebaran teu aya ka mana? Oh pan kamari teh edas teh ka itu heula wa ka bumi si mama heula. Janten lebaran teh di ditu di bumi si mama. Naon? Asa bau tutung teteh. Wasa bau tutungnya. Heeh nya bau tutung. Wa maneh tarsih keur masak. Sugan. Bener wa teteh. Pantas kita nuju ngagoreng caho Sok atuh sok. Ditinggalkeun kumaha cenah. Bakat da si tarsih mah teu aneh. Matak oge geura ai keur masak tong sok dititinggalkeun ngarumpi. Ieu mah. Har. Apaan orang oge keur masak can dipareuman. Satu, dua, tiga, rolling and action. Gusti si Jakar ke hetenya memajikan mah bebelaan kumaha gawe di Saudi teh. Melaan sagala naon-naon kitunya. Heeh naon deui. Tiga, rolling action. Edan. Dua, tiga, rolling action. Neng Edas. Gitu nih. Heeh.